Assalamualaikum Mang bade tumaros pami husna sawiyah naon hartosna abdi tos polo mudah-mudahan diwaler ku piti. Waalaikumsalam ece husna sawiyah ece saha husna sawiyah teh husna sawiyah teh samurang kali ce atau ece namina husna sawiyah husna. Jadi husna teh ya ece nya tiasa eta teh segatna teh lamun tina husna heula ieu nya hiji-hiji. Husna na eta tiasa masdar taukid tina hasuna yahsun husnan. Itu artina alus. Atawana lamun dinisbatkeun ka jalmi mah geulis atawana kasep itu tah husnan teh. Jadi tiasa masdar taukid tiasa oge af'alu tabdil. Itu kan lamun af'alu tabdil mah diparatkeun heula nasrifna. Hasuna yahsunu husnan wa masanan bahwa hasinun wada kamasunun bihi lam yahsun lama yahsun ma yahsunu la yahsunu la yahsun al yahsun la yahsun uhsun la tasun masanun hasnatun hisnatun ketang masdar marohan hisnatun husainun husniun hasanun ahsanu ta aya ahsanu tuluy dikias ahsanu ahsanani ahsanuna ahasinu husna ta eta mah husna da panjang make alif rengkol eta apalu tabdil segatna teh tuduh kana wuku mufradah muannasah cocok pami nami kanggo istri gitu ta ada mufradah muannasah hukuna pami apalu tabdil mah terus sawiyah nama wallahu a'lam gitunya abi tepatos uningangan ku abi dipilari dina kamus teh sawiyah yaswa siwan hartina teh sarua atawa sajajar atawa sapagodos saragam lah gitu. Matak sok aya geuningannya santri-santri modern anu sok muhadasah bahasa Arab geuningan. Sawa teh artina sarua cenah. Hartosna teh sami gitu. Sarua. Tah mun sawa naon eta? Sawa teh sanes masdar taukid. Da masdar nama siwan. Gitu. Sawa mah isi masdar tina naon? Tina istiwaan. Nya tina istiwaan. Istawa yastawi istiwaan sawaan hartina sarua. Jadi weh kitu husna sawiyah teh nya hartosna teh tiasa we kageulisan anu sarua atawana keindahan yang sama atawana wallahu a'lam bishawab. Sakitu anu tiasa dihaturkeun ka teteh husna sawiyah. Hatur nuhun ece nya tos ngomen cing sehat di mana ayana cing sehat tetehna cing sehat eceuna cing sehat urang kalihna oge cing soleh bapana wa intajid aiban pasudal khalala jallal ladil aiba pihi wa ala. Salam ti santri Limbangan mangga wilujeng.